Bismillahirrahmanirrahim. Simpan tanah kamu padri. Dan tanah ke tanah. Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Maka ari isim eta dikanyaokeun hiji ku khopat opat nama deku kasro deku iya atawa kupata gitu nya cek kamari nu kadua wa tanwini ku tanwin ari tanwin teh nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi labdon lahoton wawaqfan nyaeta nun paeh anu aya ditungtung kalimah isim aya ucapan eueuh tulisan mun aya teh penampakan disebutna nu katilu waduhulil alifi wa lami ciri isim teh nyaeta kapanjingan alif jeung lam alif nama dek alif nan dek alif ma'rifat alif lam ma'rifat atanapi alif lam jaidah eta lempengna aduh kiwari musonib dek ngaguar ciri isim nomor kaopat nyaeta kusabab kapanjingan harap opat tadi mah opadna ayeuna mah harapna harap opat artina harap anu sok ngajeerkeun kana kalimah isim atawa osok disebut harap ja ya aya harap opat atau harap jar seurna eta aya 10 kahiji min kadua ila katilu an kaopat ala kalimah fi kagenep ruba katujuh ba kaopat kap kadalapan kap kasalapan lam kasapuluh harap kosan 10 cenah wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wa kafu wa lamu cek julumiyah teh gitu. Ieu anu disebutkeun harap jar teh ngandung makna kabehanna ge ya. Di antarana kahiji min ngagaduhan makna opat kahiji min teh litabid artina saparo sapali saware disebut litabid ba'id dan lamun kudot ba'dun eta teh artina saware satengah gitu ya disebut saware. Contoh araditum bil hayatid dunya minal akhirah nah maraneh mikarido kana kahirupan dunya tibatan akhirat hartina mana didinya ridho kene ku haliah dunya tibatan akhirat
aya deui min tabid sapali. Contoh nu deukeut minal mu'minina wal mu'minati sapalina jalmi-jalmi anu mukmin. Nah, jadi eta min teh hartina nyata saparo teh sawareh teh satengah gitu ya. Singga arti kayak gitu naon min ngaranna di ditu euy. Minal mu'minina ya taya teh min teh saparo artina saware hiji. Tah kadua makna min teh lid taklil hartina ngaelalan hartina jadi alasan mimma khotiatihim tina sapalihna perkara nu jadi alasan kasalahan eta jalma ditulisna mah mimma padahal tingali jadi ya tuh tengbalanera asal nama min ma gitu ya idgomkeun jadi mim ma sekarti nu kadua nu katilu lil bayan hartina mertelakeun. Contoh pajtanibur rijsa minal ausan pajtanibu kudu ngajauhan maraneh kabeh ar-rijza kana dosa perbuatan dosa minal ausan mana tegasna tina ayeuna nyembah berhala. Jadi min didinya malil bayan memberikan kejelasan nyatana bahasa legeg nama nyatana kudu mana nyatana tina ibadah karena tapekong kudu dijauhan min nu kaopat lil ibtida ieu nu papiler hartina kawitan. Contoh utlubul ilma minal mahdi ilallah di tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilallah di timimiti dia is nepi kadipa is. Contoh minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidi ti masjid minal masjidil harami ti masjidil haram artina ibtida permulaan setar ya gitu model mana numpak angkot minal suci ilal gunturi ti suci ka guntur. Jadi sabaraha makna min teh? Opat. Hiji litabid artina sapali. Kadua litaklil artina alasan ngelalan. Katilu lil bayan artina mertelakeun ngajelaskeun. Kaopat lil ibtida artina jadi permulaan kawitan gitu. Ya. Minal baiti ila sekuli ilal madrasati ti imah kamadra
madrasah. Aduh, baik. Eta min. Anu kadua antep. Tanbihun tingali. Tanbihun jadi peringatan. Lil ibtida min anu hartina ibtida eta teh kabagi dua. Hiji ibtida uzamani hartina kawitan zaman, nu kadua ibtidaul makani hartina kawitan tempat. Mana nu kawitan zaman? Contoh minal mahdi timimiti di ais, timimiti dilahirkeun. Eta bicara tentang waktu ya. Lamun anu minal masjidil harami eta mah berbicara tentang kawitan tempat gitu. Jadi permulaan teh aya anu sifatna waktu, aya anu sifatna tempat gitu ya. Setiap aya huruf min itu terlepas tina mana nu opat ya. Kadua huruf jar teh atanapi harap jar teh eta lapad ila. Ila ngagaduhan makna dua. Kahiji intiha hartina tungtung. Akhir finish ya disebut intiha. Mana mun geus nyusun contoh surat kabogo di akhirna teh intaha no ya. Lamun dina hasil karya bahasana intaha wis tutug tukas pangandika Kiai Musoni geus rengse geus rebes gitu nya. Anu dibahas ku Musoni. Mana contohna? Summa atimmus siyama ilal lail. Summa atimu tuluy nyampurnakeun marane kabeh asyama kana puasa ilal laili nepi ka waktu peuting gitu ya. Eta intaha ieu teh geus jadi hiji sifat makhluk. Makhluk mah aya mimiti aya panungtung. Maneh baheula aya encan? Encan. Tuluy aya lahir ka dunya. Engke teh bakal eueuh deui ti dunya. Bakal ka akhirat. Tadina eueuh jadi aya. Ti iraha ayana. Iraha eueuh. Nah, jadi itu geus ngajadikeun sunatillah bahasa legegna. Bahasa umum nama disebut nate itu geus disebutkeun naon hukum alam disebut nate. Maksud hukum alam teh atanapi bahasa agama masunatillah itu teh sesuatu anu terjadi dengan sendiri. Nah, artina geus berputar kitu eta mah baku. Ya. Tina eueuh jadi aya, tina aya jadi eueuh. Itu sifat dunia ya. Tah ieu lapat intiha teh panungtung. Allah mah teu kakenaan ku sifat mimiti jeung sifat panungtung. Kahiji sifat wujud. Tah wujudna Allah teh kidam. Pangheulana bari teu aya mimiti. Nah, bener? Dan nu aya mimiti mah makhluk. Mun Allah aya mimitina berarti teu kaharti ku akal. Teu sah teu benerna Allah teh. Allah mah kudu mukhalafatul lil hawa disi berbeda jeung sakabeh nu anyar buktina makhluk.
aya Allah teh pangpayuna ngan teu aya mimiti. Nah, Allah teh bako kekal langgeng bilantihain bari teu aya tungtung. Nah, dan aya tungtungan mah makhluk gitu ya. Ieu lapat intahan ila teh hartina intaha hartina panungtung ya, nepi sampai. Nu kadua ila teh bimana musohabah hartina babarengan. Wala takulu amwalahum ila amwalikum, jeung omat ulah ngadahar maraneh kabeh kana harta-hartana itu yatim. Ila amwalikum, jeung kana harta-harta rejengan maraneh kabeh itu ya. Disebut musohabah babarengan. Ulah dicampur adukeun ya gitu. Jadi ilah teh boga makna dua, hiji intiha, kadua musohabah. Dina intihana sarua jeung ibtida tadi aya nu berkaitan jeung zaman, aya nu berkaitan jeung tempat. Intiha ujamani jeung intihaul makani. Contoh intiha ujamani hartina tungtung waktu, mana ilal laili nepi ka waktu penting. Mana intihaul makani muntadi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilah didinya teh nepi ka masjidil aqsa gitu ya. Singkat arti setiap aya lapat ilah dina kalimat isim eta teh jadi harap jar tukang ngajer ke ilah harfu jarrin alaili majrurun bi ilah. Ilah teh harap jar alaili dijerkeun ku lapat ilah gitu. Nu katilu lapat an. Ieu an ngagaduhan mana dua, nyaeta hiji mujawazah, nu kadua bimana ba'in eta napi tab'in ya. Mana hartina mujawazah ngaliwatkeun. Contoh romaitus sahma anil kausi, maledogkeun kaula kana jamparing ngaliwatan kana gondewa tuh. Roma itu naon disebutna teh mentangkeun, ngabaledogkeun, ngabalangkeun gitu, ngaluncurkeun kami asah mah kana anak panah. Anil kausi ngaliwatan kana gondewana. Jadi ani didinya teh hartina mujawazah ngaliwat ke gitu. Nah, aya deui makna an teh nya tabain hartina jauh. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Aya baheula mah jadi tatarucingan. Mana bahasana teh man tawaddoa bi baulil kalbi sohauduhu. Sajalma anu mun diartian langsung wudu ku ciki anjing eta sah wudu. Lamun diartian secara sagulutukna, padahal maksudna mah mana sajalma anu wudu jauh tina ciki anjing eta sah wuduna. Ba bimana an bimana tabid gitu maksudna ya.
Jadi di dinya mah jauh artina. Jadi nu dimaksud tobakon an tobak teh susunan langit dari satu dengan yang lainnya sangat jauh gitu ya. Nu kaopat lapad ala harap jar teh hartina ngagaduhan makna tilu. Hiji isti'la hartina luhureun ala watu alal jabali ya, tanapi alal jabali luhureun gunung, alal kursi luhureun kursi ya. Nu kadua anu disebutkan ala teh bimana dorpiyah hartina di jero seperti lapad ala hini goflatim min ahliha. Ala hini goflatin hartina teh mana di hartian di dinya mah lain ala kana lain ka tapi ka kana ya. Dina harti di jero alal baiti kajeroi mah maksudna ya gitu. Mana deh nu katiluna li taklil artina ngaelatan jadi alasan karena jadi sebuah alasan litukabbirullaha ala ma hadakum litukabbiru supaya ngagungkeun marane kabeh Allah ka Gusti Allah ala ma hadakum supaya jadi alama kana perkara hadakum anu geus nuduhkeun kami ka marane kabeh. Jadi henteu setiap ayeuna ngabesarkeun Allah di aku ngagedekeun tapi kudu alama hadakum sesuai jeung anu ditangtukeun ku Gusti Allah di atas petunjuk Gusti Allah. Nu saterusna di dieu tanbihun peringatan cek tadi teh ala bimana isti'la hartina di luhureun ya alal jabali tadi teh gitu luhureun gunung ngan isti'la di dinya aya dua maknana hiji isti'la bimakna hakiki kadua istilah bimana majazi. Contoh jalastu alal kursi diu kaula luhureun kursi. Tapi di ayat Quran aya bahasa kieu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mun dek dihartian hakikat Ar-Rahmanu ari Gusti Allah eta alal arsy dina luhureun aras istawa ya Allah naon menjabat didinya. Anu maksud di dieu mah Ar-Rahmanu alal arsy teh bimana majazi artina lain ala bimana isti'la didinya mah tapi bimana istaula. Artina Allah anu menguasai anu ngurus aras eta mah. Lamun Allah disebutkeun anu boga tempat naon bedana jeung Jokowi ucang angge dina kursi presiden gitu. Jokowi pan makhluk ari Allah mah khaliq. Atuh lamun boga kursi siga Jokowi mah naon bedana jeung makhluk itu mustahil. Maka sok sanajan kalimatna ku lapad ala tapi hartina didinya lain secara hakikat tapi secara majazi. Ala didinya mah bimana istaula artinya nu mengurus anu menguasai aras gitu ya.
bisi maneh artian secara doirihna kitu kayak jadi salah pemahamanana turi boga kursi mah bedana jeung Jokowi gitu. Sabaraha tah kaopat tadi teh hiji min dua ila tilu kaopat ala enak kalimat harap jar teh nyata fi ieu ngagaduhan makna opat hiji dorpiyah artina di jero kadua musahabah artina babarengan katilu istiqla nyata artina luhureun lain opat teh tilu maknanya. Kahiji dorpiyah artina di jero contoh jalastu fil masjidi diu kaula di jero masjid ieu lapat jalastu fil masjidi teh artina di jero ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah dorpiyah wawadah artina di jero kadua nyaeta musahabah artina babarengan udkhulu fi umamin asup maneh kana kelompok jalma terus mana deh anu katiluna nyaeta pi teh bimana isti'la artina luhureun wala usallibannakum fi judhu'in nakhl ya isti'la di luhureun nuka iyalah naon peringatanana catatan cek bahasa urang mah tanbihun isti'la dina lapad pi kabagi dua sarua jeung tadi aya dorpiyah secara hakiki aya dorpiyah di mana majazi mana contoh nu hakiki at-talmidu fil madrasati santri itu ada di dalam sekolah santri aya di jero madrasah anu majazina ridol mar'ati pirido jauji ridona nu jadi pamajikan eta dina ridona nu jadi salaki ridollah piridol waliden wasuhtullah bisuhtil waliden ridona Allah aya dina karidoanana nu jadi indung bapa terus mana wasuhtullahi ari bebendu Allah eta bisuhtil waliden aya dina bebendu nu jadi indung bapa tah eta teh dorpiyah ngan bimana majazi gitu hanya sebuah arti ya itu beda jeung tadi realita talmid fil madrasah di jero madrasah fil masjid di jero masjid puguh ngarungkunukna maneh katingali aya jeung eueuhna kalimat kagenep harap jar teh nyata rubah
ngagaduhan makna dua, hiji litaklil, kadua litaksir. Tak mun kersorogan bahasana waruba jeung lapad ruba hartina taklil taksir saeutik atawa loba gitu. Jadi teu munguh ieu mah kumaha maksud tujuan bahasa. Contoh anu taklil makna saeutik ruba rajulin sholihin laqaituhu, saeutik pisan lalaki anu soleh papanggih jeung kami, mangihan kami ka eta si rajul itu nya. Ayeuna litaksir artina loba sarua bahasana ruba rajulin sholihin laqaituhu, loba pisan lalaki nu soleh mangihan kami ka eta si rajul gitu. Kumaha kaayaan eta mah ya, ngahartian saeutik atawa loba. Tanbihun, catatan, di mana-mana ruba rek ngajeerkeun kana kalimah isim aya syaratna, nyaeta kudu kana isim nakirah ulah kana isim ma'rifat. Ruba rajulin, ruba so'imin ya. Jadi henteu kana kalimat nu aya alif laman henteu, tapi kudu kana kalimat nakiroh anu masih kene umum gitu. Sehingga aya tanwinan tungtungna ruba rajulin. Nah. Cek saja nah karena cekoi dah. Wahsus bimud wa mundu wa tanwa biru munakaron wa ta'ilillahi warub wa marawa min nawiru bahu pata nazar kada kahawanahu ata. Jadi khusus ke beberapa kalimat ieu teu bisa langsung kana isim ma'rifat tapi kudu kana isim nakira. Katujuh ba ngagaduhan makna 5 loba pisan ieu mah. Hiji makna ta'diyah artina ngaliwatkeun. Marortu bijaidin, marortu mana ngaliwat kami bil jaidin papangi jeung ki itu ya. Kadua mana ilsok artina patepung, nu bieu marortu ngaliwat kami bijaidin ka ki jaid, nu ayeuna ilsok patepung. Akhaddu bil kitabi, akhaddu nyokot kami bil kitabi kana kitab. Pajonghok berarti ya, kapangi aya kitabna geus difotokopi. Itu kamari macan aya can akhaddu bil kitabi maneh teh. Tah nama aya, aya nawe gantian urut fotokopina. Katilu sababiyah artina teh nyaeta ngabogaan sabab. Pabidulmin mangka ku sabab kadoliman eta si jalma gitu ya. Artina sababiyah aya sebabna. Nu kaopat musahabah artina bebarengan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih mangka pek anjeun tasbih Muhammad bihamdi rabbika kalayan bieu babarengan sarta muji ka pangeran anjeun. Musahabah disebutna babarengan teh. Reureujeuh reureujeugan. Model maneh santri
gitu babarengan nya naon ulin bareng ngaji bareng sare bareng gitu nya ulah hari naon ulin bareng hari ngaji teu pertanyaan pertama kalimat isti'anah hartina menta tulu contoh bismillahi eta lapat bismillahi teh sok dihartian kumane kalayan naon ngawitan abdi ngalap berkah ngaos kana ieu kitab kalayan nyebat jenengan Gusti Allah maksudna mah nyuhungkeun kabarokahan isti'anah artina minta pertolongan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat jenengan Gusti Allah gitu dinamana didinya supaya mampu ngonang barokah ya. Contoh deketna lapan bismillah sehingga mana ngahartian teh kalayan ngalap barokah ngawitan abdi ngalap barokah ngaos kana ieu kitab kalayan nyebat jenengan Gusti Allah ta maksudna didinya nyuhungkeun ka barokah catatan tanbihun il sok aya 2 paamprok teh aya bimakna hakiki aya bimana majaji contoh amsaktu bijaidin ngahalangan kuring kajae ya da papangi paamprok jagangan kumaha teh hei jangan lewat sini tapi mana nu kadua marortu bijaidin eta mah manna esok secara majaji ngaliwat kami bijaidin papangi jeung kijaid gitu henteu ari langsung naon amprok mah tapi pali liwatan bisa wae 5 meter jarakna bisa bae 10 meter gitu kan kanyahoan itu si jaid gitu kadalapan nyaeta harap jar teh kap ngagaduhan makna 3 hiji litanbih litasbih kadua litaklil kadrilu lijaida litasbih artina nyarupakeun jaidun kal asadi ari ki jaid eta siga singo siga maung siga meong ya, kal asadi teh siga singa itu dina pada gede wibawa dina pada pikaseremen dina pada pikasieun dina pada kagagahan nana bagaikan singa di padang pasir begitu ya. Seorang mujahid depan gitu di kala malam ia bagaikan seorang pengemis terseduh-seduh meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muraqabah beribadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tapi di kala siang ia gangas bagaikan singa di padang pasir tiada musuh yang tidak takut dengannya gitu contoh seperti Sayyidina Ali la fata illa Ali wala saifa illa Dzulfiqar tidak ada pemuda sehebat Ali dan tiada pedang yang paling tajam kecuali pedang Dzulfiqar si Omar bandari nate lagu litalil kadua artina ngaelalan bentuk alasan wazkuruhu kama hadakum pek dikir marane kabeh ka Gusti Allah kama hadakum seperti perkara hadakum nu geus nuduhkeun kami ka marane kabeh itu
ya kama didinya teh litaklil bentuk alasan ngaelala. Nu katilu li zaidah hartina panambah, ini tidak ada makna yang lain kecuali hanya sekedar penambah. Laisa kamislihi syai'un, laisa hanteu aya eta kamislihi mana kaya saumpamana gitu. Pan mislih teh saumpama ari kap tasbih nyarupaan gitu. Laisa kamislihi jadi teu pangaruh di dinya mah ngartiana teh cukup we laisa hanteu aya ta kamislihi perumpamaan ka Gusti Allah naon saeun hiji perkara gitu. Jadi henteu perumpamaan kana ngopamakeun Gusti Allah ku hiji perkara teh kitu di hartiana teh cukup saliwat ya. Sebab kap didinya hanya sekedar jaidah panambah gitu. Kasalapan terakhir nyata lam didinya ngagaduhan makna tilu. Hiji lil milki hartina ngamilik. Contoh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi tetap kagungan Gusti Allah naon ma perkara fis samawati nu aya di pirang-pirang langit, wa ma jeung perkara fil ardi nu aya di muka bumi, wa ma bainahuma dilihat saja banyak khalaqas samawati wal ardi wal ardu wa ma bainahuma di antara langit jeung bumi. Timimiti uteuk tongo walang taga rongrong gogodongan kabehanana milik Gusti Allah gitu. Kadua lil istiqaq hartina ngahak ngabogaan ya. Tadi mah ngamilik ana mah ngahak gitu. Contoh alhamdu arisadana puji eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah ya. Itu nu ngajadikeun bedana itu mah berbicara tentang langit jeung bumi kabehanana ieu mah mana dina harti puji kagungan Gusti Allah itu ya. Hak Gusti Allah puji teh ngan didinya dibagi opat aya puji kodim ala kodim Allah muji ka anjeunna, aya puji kodim ala hadis Allah muji ka makhlukna, aya puji hadis ala kodim mujina makhluk ka anu jadi pangeran nana, aya muji hadis ala hadis muji makhluk ka makhlukna anu hakikat nama eta ge kabehanana wungkul hakna Gusti Allah. Mata sakana nyebutkeun mana segala puji milik Allah, segala puji hanya hak Allah. Manusia mah teu boga hak dipuji. Ngan lamun muji ka manusia sasamana hakikat mah teh muji ka Gusti Allah. Maka lamun ngahinakeun ka hiji makhluk itu sababinan secara hakikat nama itu adalah ngahinakeun ka nu nyieuna saha Gusti Allah itu. Kasapuluh nyaeta huruf kosam wa hurufil kosami. Eta harap kosam bagian tina harap jar. Hartina harap paragi sumpah seurna aya tilu. Hiji wau khusus kanggo isim dohir, contoh wallahi hartina demi Allah. Tiasa kana isim dohir, contoh billahi ya, lapat billahi sarua artina demi Gusti Allah. Kadua ba tiasa kana isim domir seperti lapat bihi bika ya gitu. Katilu tak ya khusus kana lapat jalalah, contoh tallahi. Jadi lamun tadi laku wau itu khusus ka Gusti Allah ya isim dohir. Ngan aya kuba oge kana lapan Allah bisa gitu.
Jadi maksudnya poin kedua teh ba teh tiasa kana isim dohir, tiasa kana isim domir. Bisa lapad billahi langsung ka Gusti Allah, bisa kulapad bihi demi Gusti Allah, bika demi anjeun Gusti Allah kitu nya. Tah aya kana isim dohir aya kana isim domir. Ieu ciri isim anu opat teh sakumaha disebutkeun ku Syekh Imriti. Kumaha cenah? Wal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Kitu tah cek Imriti mah anu jumlahna aya 10 teh. Tapi cek Ibnu Malik mah ciri isim teh aya genep. Nyaeta ditambahan tadi teh samanji opat, hiji hopat, dua bilhofdi wa tanwini, katilu wadul alifi wal lami, kaopat huruf bil hofdi nepi kana huruf qasamna. Tah cek ieu saha Ibnu Malik mah aya genep cenah nu kalimana ditambahan ku munada, nu kagenepna nyata ditambahan ku musnad ilaih gitu nya. Cek saha Ibnu Malik ngaran musnad ilaih nyaeta indima mukalimatin wahidatin ala kalimatin ukhra ala wajhin tufidu faidatan tamah. Hartina ngumpulkeun kalimah anu hiji kana kalimah anu sejen kana perjalanan dek ngalap faidah anu sampurna disebutkeun eta musnad ilaih ya gitu. Kumaha cenah cek Ibnu Malik teh bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasad. Eta lamun bicara ciri isim. Ngan lamun dina harap opat cek dina alfiyah mah itu jadi mun teu salah lebih ke 20 ya. Itu kumaha cenah? Haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khola hasa ada fi an ala mud durub balamu kai waun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata. Kitu tah lamun ngobrolkeun ciri isim nomor kaopat nyaeta naon harap jar. Jadi sing ingat setiap aya kalimat isim keuntepan harap jar itu dibacana kudu jr ya gitu. Arti wal fi'lu yurafu biqad wasini wasaufa wa ta'itani sisa kinati walau alam bisawab lebih bala bima lam kana rabbi alimna alladhi yadba'una rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar zuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangu